Keho ah. Sok atuh mana? Saya weh. Dah haralut kan sok. Sok kerawasan. Mangga. Nang kieu mah. Pira aku. Atah keneh tempo tuh. Dah. Kumaha itu lemari? Cenah atah keneh. Naonna. Iya tuh, jarona kieu kan. Aya ketihan eueuh eta tempo atuh. Eueuh. Eueuh nya barasak. Ah, atah. Tanyakeun ka Sujang. Jang asak atah. Asak bieu 5 jam. Asak cenah pira aku sok rarasakeun ngeunah henteu. Ngeunah tapi Sok we atuh tuluikeun. heeh. Eta budaknya kumaha lamun batur nu meulina meureun can nu erana. Kadengan ku batur ka dipirahakeun. Kumaha teh kitu ja? Carekan grabi. Oh, da tuman eta teh. Jadi teh teh inung teh jadi teh kumahanya. Jadi we teh payu. Da dipirahakeun teh ya. Udah bener da naon ge jang ah. Ngeunah ga sok pasakan teh. Geunah asak. Udah cenah eta pajarkeun teh tengah teh teu boga duit kitu. Ah, jeung teu karasa uyah jeung naon aing ah. Tuh jabat tahun ge kieu. Pira aku teu karasana naon? Apa diuyahan? Pira aku diuyahan teu karasa pecin kieu. Make nyebutkeun teu karasa uyah. Da kudu make naon atuh? Heuh atuh samaraan we mah nya pira aku atah keneh kieu aing ah. Tuh. Pira aku atah keneh beak. Baru mana mata seubeuh we, hayang keneh. Tuh, rek ka mana? Eueuh. Ya ku si mama kadeukeun duitna ah. Sugan teh sia teh ka dieu teh rek meuli. Sareng teh rek nganyuk we si Nurus teu nyaung sia. Bejakeun ka indung maneh. Di, rek naon deui? Sugan teh sah rek naon? Menta saos bi poho can disaosan meuli ti warung ditu. Naon aya maneh? Gerau henteu meuli ti batur menta ka dieu. Nah, ini balaga pira Lain saos. balaga. Dia datang anu weureu, ayeuna datang nu burung. Mana nu bener atuh teh? Menta sangu ka dieu bener, mana menta sangu? Saos. Sugan teh sangu. Ai saos lepek teuing, nganggo loba teuing. Da meulina ge ti batur, kuduna ge menta ti batur. Oh, poho beda ditu we saos. Maneh jol ieu teh. Oh, nu areu cereuk. Kenaon? Kade luak liuk. Meuli ti batur, menta ka dieu. Keur naon deui di dinya lungak-lungok kitu? Saujon, betul tenawan menjarkeun luak liuk. Lain suudon, dah heueuh maneh mah. Nyebutkeun ongkoh, luak liuk ongkoh. Rek disebutkeun teh suudon kumaha? Bi nuhun saosna. Nah, nya papajuh teh bieu teh namru. Moal teh digubuk ku papajuh kitu mah nya teu mayar, nya ini teu bebeja, nya ngagubuk. Aduh Gusti kumaha nya papajuh teh. Be meser. Rek naon deui? Tadi geus ngokot, ayeuna api-api meser. Meser naon? Sok ditinggalieun ku ibi. Naon datang jo langsung di amuki ai ibi kunaon? Ibi keur main. Lain nyarekan teu popogoh. Tadi babaturan maneh ngalot ka dieu. Ngitung irit. Terus datang deui. Kutap kitab nyokot. Hayo ini deui. Mana nu bener atuh lain nyarekan ibi teh. Hayang bener. Heuh urang mah kadeuna dek meuli tuh. Ieu duit si mama. Dek meuli di titah sawareh. Heng gorengan sawareh keur dengan sangu. Ai ibi nah teu pupugu jor urang dibawa kieu. Lain amak. Tita tadi rek bali. Paduli teuing aing mah tadi barelian ku barudak karya oge. Teu di duitannya paduli. Jor sia maradak mantong datang deui ka dieu. Ah, teuing urang mah geus lapar pokona mah tah. Bae tah teu ditarima ge. Mawa ieu weh eta duitna tah di dinya. Aneh tukang dagang teh embung dibulian. Aduh. Nah, itu nya duit sakieu ai dagangan beak. Dasar papajuh wareureuh teu diwarah meureun teu disakolakeun. Becakeun ku aing mah kainungna. Aing tadi kalah Dharma Haji nih. Sin apaleun po urang euy moal teu ditereuy buleun sigana.
aing sing carekan. Aduh, Hung Darmaji tadi. Mana mana? Jajan. Kan saha? Si Ibi. Nanyakeun urang teh. Oh, teuing tadi teh cenah aya nu ngawaan dahareun tapi teu mayar. Oh, aing ka Darmaji hayang apa tadi? Berarti maneh pas pulang Darmaji deui yuk. Yuk, aing mah nah. Ayo tuh. Aing kan jajan urang soalna. Seleto kemana ngajak? Yuk, Ayo. yuk. Kong. Terus belanja. Banyak ka mana? Lu ya gehu teu boga deungeuna. Kasih ibi piraku. Dengan surat. Ah, ulah mang tong ngabajaan. Nahan. Diusir bagi urang dak meuli. Jabaning teu ngeunah deui. Atah keneh. Wah, ngaku. Asli. Biar ge urang diusir kadara ditu. Ayeuna mah moal jualan cenah. Iya mah khusus keur anu boga member. Oh, gitu. Biraku sok warung kitu geus boga member. Anu aya di gehu bala-bala kayak itu di mana? Ngeunap deh. Di Ten Teh Dewi Dewi. anu mau. Oh, benernya. Kita ajar warungna. Heeh, Oh, daripada katin si Ibi peraku geus reot. Mending kasih Ibi. Itu bener ya. Aturan panggil aku. Pantong ka ditu. Geus ka ditu. Oh, jalan kayak itu kan tadi anu. Heeh. Tuh, mendingan mah jalan tadi. Langsung ini. Biar handbody. Naon minyakna? Tuh, gehu. Mun dek ini sekolah mun CSDG. Kieu yang aja nyuruhkeun minyak tinu katel gitu gedekeun. Udah lantah. Heeh. Palingan kieu. Udah. Di mana sih itu teh? Ayo, saya tuh dah. Nah, Aman euy. Kawan ini orang Darmaji. Di mana? Ini si Ibi. Si Ibi mana? dikira. Ini biar orang dicarekan, bebeakan. Mah, bongana geus ngarekan orang Orang pokan. kita kenal sarua dicarekan. Sok, ayo biar orang dikitain orang kan euy. Jadi we kabulikeun gehu di dinya. Iya, kayu orang pokan dah Orang harina. paukan we. Kawan itu. Sieun atuh aing biar ge Ayo, sok gawang. Mah ukuran kitu unggul dah asli mah henteu geus dipok mah bakal bagus. Yuk. Asli. Asli yuk. Yuk. Baju we. Hah? Ganti baju. Balikeun. Heeh. Ayo atuh. Curiga leucih. Anjing, urang mah sieun lah tadi ge pas datang jol. Kawak mah ganti baju mah bakal makan dengan arura. Au. Yo, sok atuh heula. Duh, enak. Sel minuman. Minuman naon nu karesep? Rasa strawberry ah. Strawberry, mangga, Aya kieuna penyerot. hiji dek dua. Hiji oe. Yuk atuh. Piring talik dia. Ya, so. Mangga. Ari eta bade kemarana meni anhan nu doan teu pesen. Digedon ceceh. Oh. Atas di marana gitu. Amang. Oh, tes ameng. Sok atuh ngalareut heula. Saha nih awak? Awak nama nih, awak mah. Urangeun aing mah tadi tuluy-tuluyan mana mah. Tuh anjing mah waktu ah. Behaku eta mah aing duit urang. Bahagiakeun mana? Gorengan. Ya, buru ka dieu. Mama curiga.
barudak baru itu pang ngawaskeun ka Ji. Kawas siap 86. Da eta mah ciga haleungan teh papukat ke kituan tak ka tukang kerasa pangawaskeun. Mama asa saruriga kitu. Kena. Yurut saha kopi mah? Tuh barudak tadi. Nah, udah pesen lagi minuman eta tah. Yuk tah. Anu strawberry. Ade bohong. Tuh mesen kopi, tarakana kopi budak-budak mah. Hiji, 2. Tadi nggak goreng geus seberiji mah? 20. 20. Tuh, nah oke 18. Berarti payu. Bagus berarti. Halus payunya Tapi dagang. kela ya asa curiga. Curiga. Mang. Ngora-ngora mah ulah loba curiga. Nah, Bisi dicuri. Gai. mal gitu. Ege teh sabarahaan? Geus 1000. Bu. Hayang. Sok, Raja meuli nya ieu mah. sok. emang. Kayak dihitung. Krek hiji tah. Iya, Bagi tanya. tilu, bagi tilu. Sok, diawas we. Ku mang diawasnya. Ya. Keburu eta. Duit. Bayar gula. Bayar. Jadi modalan ieu teh. Mama mah atas tadi hawae si mama. Atos mah Atuh iraha. acan cenah. Ka mana? Ieu kala euy. Bantuan euy. Tuh kan si koplok. Napan meuli? Nah, iya coba. Nya, siapa kependak mau. Tuh udah kusi itu udah tita. Nek darah marji. Lain Darmarji. Damaji. Hah? Damarji. Damarji. Heeh, nah aja make damarji. Damarji. Koplok si arek nipu. Sakelot aing dagangan aing. Tau menang iman. Itu nah ada deh yang merurak sok. Untuk ini saya 2. Capek euy lah. Aing si tong dila paling gua ambil tara api. Belum mati euy. Seru deug geus eta mah. Aing sik yang dareunna aing mah. Beulit teh murah. Nih kurang kita lila. Nah, itu si tiap kawan anjing urang digugunya ku budak nasi ibi itu si ibi piraku. Cing api ketemawana betul itu nyesan wa ieu. Pan kurang kayak geus di kieu heuh. Geus dibuntalkeun di dieu. Ai pas lompat ngaburusut emane. Ieu kaden nyesa ieuna itu. Nyesa plastikna hungkul. Wadah eta tah. Tah kitu wadahkeun. Kumaha atuh bejakeun kolot. Sudah mana ini tak ke urang. Tah. Lu Ngalakeun wae. sanu nih tah. Lu. Wah, ciga nama lebih yakin ke kolot urang kata apa lu? Aing mau kabalik anjing sieun. Baik, engke kolot urang tong cina jajan kadinya carek heuh. Bejakeun tengah kitu dahareuna. Tengah Bejakeun. Mending kitu bah bisi. Bisi engke ngomong kadinya bakal dibejakeun. Ngomong ongkos tenggeuna sampai menta. Udah hayang. Utik bae urang masak ieu. Aing mah mawana kebagian. Kan enggak. Teuing sareng panghawekna anjing. Minuman lebekeun kumaha? Udah haus. Mau hawa angge hayang. Nah, bang kewe geus gede digentian ku urang mun geus urang geus gawe. Jaga geus boga gawe bae digentian heuh. Naon tadi minuman strawberry? Meuli 7 mah jaga geus gawe aing mah. Bae. Anjing itu